Tatar ayeuna nyaeta masak goreng daging sirembo, tempe goreng, jeung sayur daun sampe. Tapi kela besti urang maraban heula si miut nyaeta ite karek balik ti warung si miut hayang ngendahan. Ayeuna mah dibere pindang we besti. Pindang tongkol diracak make sangu haneut. Puguh we pedo atuh miut. Tapi ketang kadang sok olo-olo besti. Nyaeta lamun teu dituang ku sorangan teh kudu diuapankeun ka karawi dituang. Tuluy meresan penghuni pago besti tadi di marandiana mah. Ayeuna mah urang tatah heula besti keur isi beuteung. Ku sabab beuteung geus ngagegeber geus menta dieusian. Urang mula heula daging sirembona besti samemeh digoreng urang kulub heula besti nya kitu we samarana mah make marinasi desaku nya ame satset we anti ribet teu kudu ngarenos-renos samara jabasa cemet deui teh daging sirembona ge nya meser 2 perepeteun asal aya we keur si barocah leutik da sakige sok taraseep besti sok keur isuknakeun deui we sawareh sok-soknya sing geura arasa urang tutupan we besti besi kalabur ayeuna mah urang mula sar heula tempe we besti sarua ieu ge besti rek dikulupkeun heula bareng jeung daging sirembo pan peda daging sirembona ti heula we ngarah tere hipu gitu da tempe mah sakedeung oge meresap bumbuna tuluy we ieu teh aya tempe sakamari nyaeta ieu teh beak tempe goreng teh urang asakan we besti hijikeun jeung daun sampe naon nu dirasa besti daging sirembona can dijahitan geus digebruskeun tempe nah kumaha cenah ieu teh kembali urang jahitan we lah nya bumbu kanggo sayur daun sampeuna kitu nya biasa we samarana mah pasti geus arapal teu jauh ti bawang bodas bawang beureum ayeuna mah urang nyieun sayur daun sampeuna besti gebruskeun bumbu nu tadi sina asak heula we besti bere we salam sereh ngarah seungit semriwing asupan we uyah pecin jeung gula tamahan oge we kara singkat cerita tugas asak di besti sayurna oge ayo buru-buru besti urang jahitan tuluy we ayeuna mah urang ngagoreng heula daging sirembo jeung tempe hijikeun we lah besti ngarah tere nu sawarehna mah urang simpen we keur isukan urang asupkeun we kana barangkas katuangan teu kuat nyaeta besti ieu teh beuteung geus ngagegeber tuh geuning alhamdulillah geus asak di besti sakieu besti hasil tatahar poe ayeuna mah sayur daun sampe goreng tempe daging sirembo geus arasak besti hayu buru-buru urang ngalas terus si bocah leutik mah menang MBG tapi MBG na teh tara dituang besti buah-buahan we jeung susu anu dituang teh teu resepkeun atuh da kanu menuna ge kadang ku indungna we dituang teh tiap besti urang isian heula beuteungna sok besti anu hoyong geura ngaralas nyalira ayo bismillahirrahmanirrahim urang tuang heula